أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين تباركا بذكره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلقكم من نفس واحدة الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Anu Gusti Abdi dihormati, alhamdulillah wa syukurillah, keluarga besar besan calon panganten pameget anu ti Cikeas Pabuaran nya. Alhamdulillah para tosuping dongkap ka dieu ka kampung ayeuna ka kampung RBJ kampung Rawa Bejok daya halungan naon-naon di perjalananana. Kakakantun Gusti Abdi dihormati sareng pamudah-mudahan dimuliakeun ka Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Swahibul Bait calon panganten istri. Kakakantun ka Bapak RT, ka Bapak RW, sadayana bapak-bapak ibu-ibu, mudah-mudahan urang sadaya kumpul dina ieu mahfilah anu mulia maksud bari ngalaksanakeun parentah pasunatan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadaya dina dinten ieu dikucuran rahmatna Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga urang sadayana muji ka Allah Subhanahu wa taala, salawat wa salamna air maknatan mutajim mudah-mudahan dicuralipakeun ka junjungan urang sadaya wastana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakakantun ka para sahabatna, ka para tabiin tabiina umumna, ka segenap jalma Islam anu nyicingan dina agama Ahlussunnah wal Jamaah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina dinten ieu daya sanes nyata di mana tos adat galib kabiasaanana kalangan Sunda khususna umumna ayeuna kalangan Indonesia di mana nu jadi panganten calon panganten sameme ngalaksanakeun sadacana ngalaksanakeun akad pertikahan, sadacana ngalantunkeun kana sahna rumah tangga janten suami istri biasana sok aya bahasa ngabesan di mana tos dugi bahasa aya ngabesan sok aya bahasa serah sareng terima na besan. Ta urang ringkas wae urang ikhtisor bae mangga sim abdi bade masrahkeun bade ayeuna masihan waktu ka wakil daripada keluarga besar calon panganten pameget mangga waktu sedarang tempat mangga nyanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahi al azim. Amma ba'du. Yang terhormat para besar mempelai wanita, yang terhormat para alim ulama, para sesepuh, para sadayana, sim abdi sebagai wawakil dari almarhum Bapak Haji Mendra nyoba piana anu disepuhan enak ku lanceukna nyata saderek Aceh anu mana sim abdi daya sanes gancang ceritana tiba-tiba di bumi ka dieu teh tujuanna kahiji nyanggakeun silaturahmi sadayana ieu merasa para kanca sim silaturahmi abdi sing aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala kalawan aya dina panampianana khusus urang Rawa Bejok ge sadayana anu man kaduana sim abdi kadua bari masrahkeun nyaeta calon panganten lalaki anu jenengan Neng Rahman neng paman coba aing ge mesin jeung dulu kitu nyaho ngaranna mah aya teh Bonteng. Bener teh Bu? Ibu umur urang nyaho teh? Ngaran ngetop nama beda deui nih aya di kampung Dukuh ge loba ngaran ngetop aya ge ngetop nama Bonteng ari ngaranna mah asena Neng naon ngaranna teh? Neng Suparman jeung guru sakitu teh.
sabab teu nyaho ngaranna Neng Suparman padahal mah ari ngaran ngetop di abdi mah ngaran bonteng geus nganyahan masalah deui we di ujung ka ujung. Sungguh bar kitu si Abdi nyangakeun silaturahmi, kadua nyangakeun ieu calon panganten, nyangakeun ieu rombongan abdi hoyong ditampi sakieu seueurna. Abdi nyuhunkeun tujuan namanya teh silaturahmi, mudah-mudahan langkah-langkah si Abdi sing aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Katilu cacanakanana nu sakitu rupina nya tapi lamun teh mah hoyong lebih dari kitu nu sakitu ka mampu si Abdi jeung keluarga hoyong ditampi sadayana mung sakitu ku ayana abdi moal panjang lebar insyaallah kiai anu bakal panjang lebar mung sakitu si Abdi nyangakeun mung sakitu. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ringkas pisan emang ayeuna nyarios ieu teh karunya ieu pasti tos sadayana teh ti bumi teh tacak ngalarap dia adilelakeun sing gugurutu. Alhamdulillah wa syukurillah naon-naon anu dicarioskeun wakil daripada calon keluarga besar besan panganten pameget. Nu pertama nyaeta silaturahmi. Syariat sababiahna urang sebagai makhlukna tiasa bersilaturahmi hakikatna kalian kudrat sareng iradahna Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya tiasa bersilaturahmi, mudah-mudahan silaturahmi urang sadaya ditampi ka Allah Subhanahu wa taala. Sim abdi atas nami wakil daripada Sohibul Bait Bapak saha teh hajat teh bode ya. Itu nyebutna pedet-pedet wae ngaran aslina itu bingung saha itu bode. Mang manap basa Bapak Samad kusim abdi silaturahmina ditampi. Nu kaduana tadi nyariosna pasrahkeun panganten eusina mah nitipkeun bade nyanggakeun sadaya-daya sakieu buktina namina ge bonteng asa kahaget yang namina bonteng cenah kitu tah nu hajat teh kudu meuli bonteng ari ayeuna panganten taya Bapak Samad panganten teh geus nitipkeun wayahna ku Bapak Samad ulah dikumahakeun sakieu kaayana kasep geuning panganten ge. Dan biasana ari panganten di mana arek tos berani bade ngalaksanakeun akad pertikahan bade ayeuna berani ngalaksanakeun rumah tangga sok siap ayeuna ATM-na gaduh ATM-na gaduh teh ATM-na alat tusuk manual. Alhamdulillah anu ayeuna cacandakanana tadi sakitu ayana sakidik senareng seurna sim abdi mewakili. Alhamdulillah ku sim abdi ditampi dan nu penting nama ATM-na alat tusuk manualna eta nu penting mah sing sok sanajan ayeuna bandana sok locok sok candakan tapi ATM-na kos cau menang nyeupan tapi moalnya ulah bakal deket-deket ke wae teu sabara diambil mah ilah wae itu jam 10 karunya tah hayang panganten hayang buru-buru bubar hayang buru-buru ngambi komo usum hujan gerbeuting. Nu katiluna sim abdi tadi nyariosna ayeuna sadaya ti ditu seueuran alhamdulillah nu pisan da sim abdi oge di dieu Sohibul Bait nyuhunkeun dihapunten bilih bisih tina jamuanana sopan santunna nyariosna ayeuna nyuhunkeun dihapunten nyuhunkeun dimaklum. Iya rek ayo bade ngantosan amil apa langsung ya panganten amil ada aya jam 10 insyaallah kurang doakeun kurang sadaya terakhir mudah-mudahan panganten dicalon keneh di mana tos akad pertikahan sah janten suami istri mudah-mudahan ku Gusti Allah sing ayeuna dipanjangkeun jodohna dibarokahkeun rumah tanggana dibarokahkeun rezekina ayeuna rumah tanggana sing dugikeun ka akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu tisim abdi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sadayana kidanganana tos sadiakeun di DJP mangga diraosan siap-siap Sohibul Bait mangga ibu-ibu sarua mangga disagakeun.